Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun Nabdi Abdi Irham. Di dieu abdi bade ngabacakeun warta anu tos ditugaskeun minggon kamari. Temana nyaeta ngabenerkeun jalan di Desa Jatimukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Irham Septia dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun hiji warta nyaeta warta anu aya panalina sareng wargi ngabenerkeun jalan di Desa Jatimukti. Dina dinten Sabtu kaping 27 November 2022 parantos diayakeun gotong royong ngabenerkeun jalan di Desa Jatimukti. Wargi di Desa Jatimukti teh ngarasa jalan di desa eta tos butut. Janten para wargi teh ngaayakeun musyawarah di kantor Desa Jatimukti kaping 7 November 2022. Saatos musyawarah, kepala desa satuju sabab alusna jalan kudu dijaga kula wargi sareng kepala desana. Di antarana wae nyaeta RW 1, RW 2 sareng RW 3 di desa eta. Sesana teu ngilu gotong royong sabab daerahna jauh ti kantor desa. Tujuanna diayakeun gotong royong teh sangkan nyaman dina pas ngaanggekeun jalana. Desa Jatimukti teh kaasup tina handap gunung, nyaeta Gunung Gelis. Desa-desa nu lainna anu deukeut jeung Desa Jatimukti oge nurutan ngaayakeun kagiatan gotong royong ngabenerkeun jalan di sadesa. Hatur nuhun pamirsa, sakitu warta anu tiasa kasanggakeun ti simkuring. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.